carita ge kuari tengeuneuheun ka Ustad Jali. Tengenan kunaon dosa aing masyaallah ngabadeg jasa. Mantek sanajan Ustad urang ngora kene nini tobat cium lengan Ustad. Ustad Gojali ge molek ini dicium ku nini mah jangan betot. Lagi nini mah namblok pan kancing baju Ustad beak cara roplok. Teu ditangkep ku Ustad Jali beusi raga. Adi ditangkep kancing beak di betotan. Betul tidak Bu? Ya esok yang ngaji di dia yang ngaji Ustad Jali penon pengajian Bu. Pak Jumat. Cium lengan Ustad Gojali. Ampura Jali aing masyaallah Jali. Ampura. Kudu kitu ka Ustad mah. Cek Ustad Jali aduh suwe ieu mah ini kabeh. Kunaon dia cerik bae. Masyaallah dosa aing geus kahitung Jali ngabadeg jasa masyaallah. Caritakeun bae. Tobat mah kuduk ditilu di pandianana. Hiji pandian beungeut ku cai mata, dua pandian biwir ku ciduh karena kacapean maca Quran jeung zikir, tilu pandian awak nu bersih toharoh beusi kaburu pae. Pake tilu. Caritakeun naon anu pokona maing caritana teu ngeunaheun. Caritakeun bae caritakeun. Ih pokona mah geus kuat we dosa aing loba jasa. Atuh jaloba ge inget meureun dosa nu gede mah. Caritakeun bae kula ge moal ngomong ka sasaha cek Ustad Jali. Serius? Moal. Suwer. Bener. Jaku ari mana ini kayak gaul. Cek Ustad Jali dosa naon. Aduh Jali aing gara keling ngoreng aing ngurut jablay. Masyaallah. Cek Ustad Jali asana beak ya handapna geus. Cek Ustad Jali nu eling sabaraha jahitan eta paraboh. Alhamdulillah nu handap mah weuteuh. Berarti teu dijahit atuh engka Jali teu kadinya ngan susu soek. Masyaallah. Horeng anu mere duit kukuna panjang teh ka koet atuh soek susu panjang. Ari Ustad mah tilok percaya pan anu kitu piraku mah susu datang ka soek. Ini siapa cenah aing suruh ngaku aing babeja teu percaya buku sedek lemput Cek Ustad Jali aya geus peot ditempokeun ka aing tepuk geus tobat be tobat dihampura alhamdulillah.